Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Dilanjut karena kitab Riyadul Badi'ah. Babu nawakidul wudu'i. Babu nawakidul wudu'i ari eta bab bade mertelakeun pirang-pirang perkara anu batak ngabatalkeun kana wudu. Nawakiduhu ari pirang-pirang perkara anu ngabatalkeun kana wudu arbaatun eta aya opat. Al awalu ari anu kahijina khuruju syai'in eta kaluarna hiji perkara minakubuli tina kubul au duburi atawa tina dubur. Wa in khoroja jeung sok sanajan kaluar itu se kohron kalawan dipaksa. Jadi keluar hiji perkara tina kubul atawa dubur sok sanajan dipaksa. Wakana jeung sok sanajan bukti anu kaluarna teh tohiron eta suci, tetep najis. Tetep batal wudu. Ilamania kecuali cai mani, ilamania syasi kecuali cai mani na hiji jalma al khoriju anu kaluar ieu cai mani min huti ieu si jalma awala marotan dina mimitina baleg. Awala marotin dina mimitina baleg. Wasani jeung ari anu kaduana zawalu tamyizi eta hilang akal. Batal wudu ku sabab hilang akal nama bijununin ku sabab gelo, au sakarin atau ku sabab beure, au marodin atau ku sabab gering, au naumin atau ku sabab sare, ilaman kecuali jama nama anu sare ieu si jama mumakinan barianan anu netepkeun mak adahu kana tempat yukna ieu si jama min makorrihi tina tempat cicing. Kecuali jalma anu sare bari diuk. Teu batal eta wuduna. Wasalisu jeung ari anu katiluna mula masatu rojuli eta paantolna lalaki lil mraatin ka awewe al ajnabiyati anu deungeun-deungeun anu geus garede min goiri hailin bari teu make hahalang. Paantel kulit lalaki jeung awewe anu geus garede anu geus harideng bari jeung teu make hahalang. Bayana jildahi mah di antara kulit duanana. Walau kana jeung sok sanajan bukti naon kulun saban-saban sahiji min humati itu awe jeung lalaki teh haroman eta geus pikun. Urang teh misalkeun pantel jeung nini-nini anger batal, urang batal nini-nini batal. Au hasol til mulamasati atawa hasil pantelna teh bil ghairi ikhtiarin kalawan teu make ikhtiar, artina teu dihaja. Teu sengaja pantelna teh tetep batal. Wayan takidu jeung batal bihaku sabab ieu pantel naon wudu ukulin wuduna saban-saban sahiji min huma itu lalaki jeung awewe batal duanana. Warobi'u jeung ari anu kaopatna masuk kubuli adami eta nyabak kubulna anak Adam au halqati duburihi atawa nyabak bubunder duburna anak Adam. Nyabakna bibatnil kapi kudam paleungeun. Jadi kudam paleungeun batal, kudam paleungeun batal tapi lamun ku jero-jero leungeun tah ieu ku belakang leungeun teu batal. Bila hailin nyabak nate kalawan teu make hahalang walau sok sanajan bukti tu nyabak ma sahwi sarta poho sok sanajan poho nyabak nate teu kahaja tetep batal. Awil ikrohi atawa dipaksa atawa maksa batal komo. Wayan tagidu jeung batal bihiku sabab ieu nyabak naon wudu masih wuduna jalma anu nyabak pakot wungkul. Ila ingkana angin lamun mabukti non almasu anu nyabakna bayana rojulin antara lalaki wa unsa jeung awewe ajnabiyatin anu sejen. Payan takidu mangka batal biku sabab ieu nyabak non wudu uhuma wuduna ieu si rojul jeung si unsa. Kama sapertikeun perkara contoh sabako anu geus ti heula ieu mah sok sanajan misalkeun aya batur nyabak bobogaan urang tah batur teh batal. Sarua urang nyabak nu sorangan batal, batur nyabak nu urang batal. Wayarumu jeung haram bil hadasil asgori ku sabab hadas leutik naon as-sholatu salat haram salat ku sabab wa tawafu jeung haram tawaf wa masul mushafi jeung haram nyabak Quran hatta kaisihi sehingga kantongna itu Quran wasungdukihi jeung petina itu Al-Quran. Madama dina salagi langgeng itu Al-Quran pihima dina ieu kantong jeung peti. Wayahilu jeung meunang naon qalbu warokil mashafi muka lembaran Al-Qur'an biudin ku kayu. Ila ini hafaz salat angin di mana-mana pisan naon awaraqatu lembaranana wa humilat jeung dibawa ieu waraqah wa humilat jeung dibawa alaihi kana ieu waraqah gitu.
Wahumila jeung dibawa ieu kayu alaihi ku ieu waraqah. Wayahilu jeung halal naon hamluhu mawana ieu Al-Qur'an pimatain dina harta benda ila ining kasoda angin di mana-mana ila ining kasoda angin lamun ngamaksud naon al-mushafu Al-Qur'an wahdahu bari sahijina ieu Al-Qur'an meunang cenah mawa Al-Qur'an di dina harta benda cenah kitu. Jadi lamun ngamaksudna teh kana Al-Qur'an. Bihamli kalawan mawa lamun ngamaksud kana mushaf wahdahu bari sahijina ieu mushaf bihamli kalawan mawa. Wayahilu jeung halal naon hamlu tafsiri mawa tafsir Al-Qur'an. Ingkana lamun mabukti itu tafsir aksara eta leuwih loba min Al-Qur'ani tibatan Al-Qur'an. Yakinan barianan yakin. Wala yumna'u jeung teu meunang dicegah jeung ulah dicegah saha asobiyu budak anu leutik amu mayiji anu hideung min masyal mushafi tina nyabakna itu Al-Qur'an wa hamlihi jeung mawana ieu Al-Qur'an lihajati ta'limi karena butuh buat belajar. Karena butuh buat belajarna itu si sobi. Faslun yajibul istinja wallahu alam bissawab.